maling. Nyebut maling kami. Nya maksud Kak, kulan senaon teh? top up Oh, top up mohon mangga. 100 Mangga. Sok. Kamana? Dono biasa. Sok. Nomornya Sok nomornya teh 088 089 608 608 272 272 522. 522. Terus 100 ya? Ya, atas Baradina. nama Bu Fitri. Mohon. Adminnya berapa? 5.000 teh. Iya tah. Angsulan. Ya, angsulanna 5.000. Oh, iya, angsulanna 5.000. Atasnya? Ya, mangga. Teh. Aduh. Naon Iya, nahan Nah, ieu kurang. sanes kurang ya abi transferna kadon 1 juta sanes 100 lebih teuing naon hiji. 100 dia nama. Aduh, kami mah teu hafal. Eta kan nomor teh Henteu kan 100 kan abi bieu ngisina 100 naon ieu tinggal atuh tah. Ieu 1 juta naon leuwih hiji. Nya naha tuh eta salah saha deulin salah abi Nya. abi menyebut 100. Mohonnya maksudnya mumpung teh aya keneh di dinya sok geura dicek geura. Ada 100 ka dia mah. Lain 100 eta teh mah beuneuran alim dicek mun bade ieu hoyong naon hoyong maling. Kagak apa maka jeung nyebut maling ka abi. Nya maksudnya atuh Kesalahan da. saha eta dari kesalahan abi, salahan Iya. eta mah ge cing taliti atuh. Nya kesalahan Kabeh abi. teh mah kudu taliti atuh. Salah pun maling ka urang maneh nu salah. Nya sok da ka dieu ku abi urang cek. Tuh kan 1 juta yang masuk tak ada masuk Nya uang salah saha dalin salah abi dalin niat maling Nuhun. dalin tadi noge rek sopan. Nuhun. Ente maksudnya salah tuh. Untuk abi sok abi dae eta sok malikeun muka batur mah geus dibawa kabur. Tapi jeung nyebutan maling kagak apa. Ente maksudnya kan teteh tadi alim dicek alim ieu teu aya da. Ya abi mah mentan 100 terus salah dan salah. Mun Jadi nyalahkeun abi nyebutkeun maling. Mun salah abis. Mun salah abi. Tantos teh nya. Ayo kabikeun di 800 nuhun pisan teh. Lamun muntaheun eta. Ieu. Mun lain ka abi salah kirimna ka batur geus lapor kan 800.000. Kan nyebutkeun maling atuh gagabah. Hayang tetap di ka dieu. Mun sanes malingnya sok aya wae maksudnya nya nabet alim ngauihkeun maksudnya jeung 100 da emang geus bener aya 1 juta di dieuna anger ieu mah lain maling maksudnya ya keur puasa teh aya we ieu mah gogoda teh nya